sapraptanepun Prabu Batara Kresna anu milarian trik Pangindra Jala anu parantos nipu daya ka Prabu Yudhistira. Gatot Kaca saha pindah saha menekat torekan mun pegat tati koro teh duli genggerong aing aling satu saha ini hempeng gitu alah leret atuh rek diuk teh sugan teh eueuh lomang mun loba lomang ira dek diomeanana ieu jalan ka dieu mun lomang wungkul syah wa batara bot wa batara mana itu di luhur baru nepok itu Gusti Batara Kresna alhamdulillah Gusti kebeneran aya aka apa Kresna budak saha bapana kok itu apal kena pencak kaki sih mun saha budak saha anak saha putrana Bapak Dalang Nang Taryana jauh-jauh anak Masudewa jauh ulah kaget sangat deman dewa pakulingan merana kenasih sayang wis kena bikin pinasti sayang semah pangabaktos agada wala abdi nuhun cepotola bagja teuingna asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi kahieuman bangkong kalaresana teu akang doraka sia ku kadanguhun kumaha Gusti Batara disebut bangkong kahieuman bangkong hitam Gatot Kaca kaulah nun mulih di mana pada angkat ke mana wah teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja teu nu persaya Arjuna teu aya Bima teu aya dawuh maksud ngalayan Yai Prabu ka karaton nagara dong ai barang dongkap kainya ujug-ujug gabrug ge tuang rama teh wa Prabu si horeng cenah cikeneh kadatangan jelema anu mangrupakeun ua kakaraton maksud tujuanana wah teh cenah nginjem pusaka layang jamu sekaligus dalam bank kagungan negara. Wah, disangakeun ku
disangakeun daripada Hawa mah teu rumasa yakin ieu pagawean jurig anu nyiluri setan Sumarwa kalawan anu newo-newo kayaknya gara nepi ka kieu hareng-heng ieu kajadian netes semplek nincak semplak ing paribasa sih itu diruksak netes semplek nincak waduk sebenarnya mah ya pokok manehna nu ngarusak mah Gusti Batara tengah jawab ambek meureun tak sakitu ieu nagara amarta ieu bakal leuwih ti kieu kajadian mun urang ayeuna teu buru-buru ngayakeun tindakan anu leuwih yakin ningkatkeun kawaspadaan jeung kapermatinggalan urang neangan tareka sing langkung ketat we kabeneran mending maneh di dieu sepot umawi lalu kalau resan tepang sareng juragan anu meh di dieu oge kan teu nyamper Arjuna ka maneh dina waktu mimiti ka pangieuweuk umawi caya ngalihanda pugu abdi teh ngagugulung pun bapa kulan bade maot teh bapa maneh kunaon aiteun babari jugo Cipanon babari jugo eta mah nya mangge kasedih teh Cipanon mangge kasedih teh tong borok kitu eta mah aya mangge suung buruk jo guwuwuk teh ceurik naon maksudna teh naon maksudna kira suung jeung ceurikan dari besan bapa maneh geus sabaraha poe geuningan sasi satengah ulah ayeuna teh parantos tiasa aya nu lepet tuangeun boh leuteun oge ai kapalai ageung martabak telur mah jeung aya roti bakar jawala astajiga lamun sia init ka pusir dayu aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nginingakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Batara Kresna ngerakeun anak teh si goblok kopi HP-an kopi teh geus mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureui teu boga tumpah-tumpah kieu eta mah nya teu jeung adeuh ada biasana kitu meureun kaceurik-ceurik sia teh mah komersil segala rupa teh jadi duit teu bisa adaptasi teu boleh jadi duit we sia teh mah tina sagala rupa teh bener da aing ngopangna kikieuan dah yang loba duit tapi teu dijabah nepi ka ieu aing geus loba aya nu maok ning eta teh barokah eta nu katingali ku maneh panyakitna naon awitna mah bulan turuwisen dina teh sapira tuluy hareng sok entog bareuh patuanganna teh enak ai bareuh malah tiba heula bapa maneh mah nah panginten kitu rupina ayeuna teh parantos sagede muk malihan sagede kalapa ulan gegerungane kulan mus-mus les teh emut di bumi alam ai abdi sedih teh tatacan tiasa mulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot ai kapal lain ai abdi pangna luntang ngantunkeun lemur teh nampi utusan sintipun bapa cing cenajang pati-pati ningakeun alam dunya oge aing teh hayang panggih heula jeung dunungan jeung sawe anu kersa ngalayan ka eta mah bener aya nyaahna mah gede ka bapa teh tapi aya kercageun ngaganggu we cilingan gara gejebur batu dibaledog-ledogkeun atuh bapa teh ti pacilingan teh beneran cucut ajuan aing deung-deung da kadengeun-gedeungeun oge tong kitu atuh da pika kageuleuheun meureunnya
Ya dengan sarua api kageuleun. Tapi culang. Tapi kayak atuh meureun sabada rengse ieu. Gat kaca kauleun. Wah, ninggal dina gambar lepian. Naon mah? Dupi pagi apa di lada cicing lah kan? Cicing heula. Ya, ayeuna nasib nu leutik. Abung purianeuna na bapak aing. Ini jadi mana aya pangabutuh aing. Da biasana ge baheula ning hayang jadi caleg aing minta tulung. Bener akang tim sukses. Aing jadi relawan. Aing nepi ka apruk-aprukan ka walungan. Oh, bentas walungan gitu, ke kampung-kampung. Ayo geus jadi. Hare-hare. Geus. Da kadenge kok heula ge. Ieu musuh teh sabenerna masih keneh kukulibekan aya di wewengkon urang. Leres we. Tingkatkeun kawaspadaan. Kinten-kinten urang mana? Teu apa? Hayang nyaho urang-urang mana nama urang tewak heula. Tanyakeun urang mana. Nah, geuni gebuga dana ku abdi lah. Kagok aral abdi. Bapak gering dunungan eueuh. Pae kitu penasaran abdi lah. Tingalikeun abdi mah. Siap ulah nu pami kitu mah urang pilarian heula we. Ngan ieu we bapak kurunyung teh bejanya si gareng datang. Bapak geus jadi mayit. Maganing loba pisan ka hayangna teh. Hayang bubur ketip. Ada sama rasa anu gering. Nya. Kinten-kinten paling mana yang musuhna? Jeung deui eta musuhna teh duaan. Duaan. Anu hiji awewe. Alah. Mun geulis euy. Kayaknya awewe gitu mau kamu ditewak. Dan bagian akang gitu. Kebeul teh ini abdi bubujangan. Geus karahan Geura tinggali dina gambar lopian. Kasep dan kaca, kaulah. Doh, tinggali. Saha tah anu keununguan ti kajauhan? Awewe lalaki. Istri wa kan ya gelis dia cicing ini gelis mah mun gelis kan agan mun goreng patut keur abdi leres gua bentukna kitu iya cepot nah tingali pakai anting limut saha tanu nungguan di hiji leuweung. Ah, kuntilanak teh mah. Tapi awakna mah mulus. Ontong kanu kitu wae teh sablegu. Yakin kitu rupana? Kitu bulan. Bener. Dawala. Sumuhung katinggal ke dia oge kula da awas keneh abdi mah. Si cepot mah tosmin. Naon min teh euy? Ah, geus teh nyaho mah. Min, geus teu awas. Da oge plus aing mah. Plus. Jelas eta. Tah tingali nu malingna saha? Cing. Waduh. Jelema kasep we. Kasep. Ngora keneh. Ta eta anu bisa mancara putra mancara putri jelema. Ieu. Yakin aya nu nungguan? Aya. Bentukna kitu. Awewe wa tingali wa ina lajeng Prabu Batara Kresna